Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil ayatil bahirah wa faddalahu 'alal muqamatil fakhirah fajala bihi saddal qulubal kafirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala aidan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anu kusim kuring dihormat mugia salamina ku Allah dimuliakeun para alimil ulama anu jadi pamuka dina agama, asatid wal asatidah anu sami-sami hadir di ieu tempat, guru-guru urang sadayana, kasepuhan urang sadayana, para pimpinan pondok pesantren anu sami-sami hadir dina ieu tempat, wabil khusus pangarsa mubaligh anu parantos aya rauh di ieu tempat, kersaning ais pangasih papayung jantan rakyat, pangarsa Bapak Kepala Desa, oge aparatul keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda-pemudi, wabil khusus pengatur acara, wabil khususil khusus keluarga besar sahibul bait, pangarsana Bapak Yaya Miwah Ibu Dian, oge sadayana warga masyarakat anu aya di Desa Mar Gajaya, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Kum hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, urang sami-sami manjatkeun sadayana puji ka Allah nu Maha Suci, Dato Rabbul Izzati nu parantos ngadamal mang pirang-pirang samawati sareng mang pirang-pirang ardi, isi nu aya di samawati sareng ardi. Puja urang sami-sami sanggakeun kadat Allah Azza wa Jalla anu parantos maksa mirasa ka makhlukna dina paksaan Allah nu Maha Kawasa. Ayana urang sadaya, calikna urang sadaya, aya nu emok, nu sila aya, nu nangunyar aya, nu nyarane aya, nu nunutan aya, nyeri tuur, nyeri cangke, meni komplit di dieu. Teu aya di sanes iwati kakawasaan Allah nu Maha Kawa, urang mah Pak teu daya teu aya kaki yatan angin ku pitulung Allah nu Maha Agung. La haula
illa billahil aliyil azim. Salawat sareng salamna mudah-mudahan dikocor golontorkeun, disanggakeun, dihaturkeun ka nabi akhir zaman, kakasih Allah Rabbul Alamin anu jadi mata walang sakabeh makhluk Allah, anu jadi buah bibir sakabeh insana Allah. Syekh Al-Qurdi dadauh insanu ainil wujud, Kanjeng Rasul teh wasabab fi kulli maujud, nu janten sabab kana sagala rupa perkara nu diayakeun ku Allah, sababiyahna junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka keluargana, sahabatna, tabi'it tabi'at, dugi ka urang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan urang sadaya kenging syafaati anjeunna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu, bapak daramang sadayana, alhamdulillah urang nu hadirina ieu kasempatan ngiring bingah teu. Sok sanaos di bumi teu aya tuangan leueteun bingah, sok sanaos di bumi urang teh jeung saroge urang teh sakapeung mah pasea bingah ka dieu mah bingah. Mudah-mudahan hadirna urang sadayana ngiring bingah kanu kenging kabingah pangarsa anu aya di payunan urang sadaya ieu sahibul bait, sahibul maqasid, pangarsa Bapak Haji Yaya miwah Ibu Dian teh sejata syakur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan syukurna ditampi ku Allah, amin. Urang ge ngiring bingah sadaya wasilah anjeunna urang tiasa hadir, alhamdulillah wasilah anjeunna ngahadirkeun para ulama, ngahadirkeun guru-guru urang sadaya ti siang keneh laras hadir teh tadi, alhamdulillah. Kalabat dina wengi ayeuna insyaallah sabada simkuring engke aya diteraskeun ku muballigh deui, mudah-mudahan ilmuna sing barokah manfaat, amin. Pahala kasayana dugi ka pangarsa sahibul bait kali keluargana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sejata syakur bin nikmah tina sagala rupi nikmat, mudah-mudahan syukurna ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus sejak muludan. Nomor kedua syukur parantos ngalaksanakeun ibadah umrah. Simkuring naros ka ibu-ibu sareng pa bapak-bapak, insyaallah kanggo Maulid Rasul engke didugikeun ku pangarsa guru urang sadaya. Simkuring naros ka ibu-ibu sareng bapak-bapak, harayong ka Makkah kirang bentes, hayong ka Makkah gaduh artosna henteu, dugi moal ka Makkah teu gaduh artos, dugi asa keur sapapah gitu. Allah karim. Makkah tanah suci anu diagungkeun ku Allah, disebat nate al-haramain asy-syarifain, dua tanah haram yang agung dan mulia. Makkatul Mukarramah, yang pertama adalah Makkah al-Mukarramah, anu kedua Madinah al-Munawwarah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, warga masyarakat nu aya khusus di Desa Margajaya, umumna anu aya di Sumedang, amin, sing tiasa angkat ziarah ka Mekah Madinah, sing tiasa ngalaksanakeun ibadah haji dina taun nu bakal sumping, amin ya Allah ya rabbal. Upami haji mah Bu, daftar ayeuna angkatna 18 tahun yang akan datang. Nah mending ngahulang sabaraha tahun daftar ayeuna teh? 18 tahun. Lamun urang usia tos 80 tahun tangih 18 sabaraha? 88 tahun. Mudah-mudahan we ku Allah dikeresakeun didugikeun ka Mekah sareng Madinah, amin ya Allah ya rabbal. Bil barakah urang ngaoskeun shalawat ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarang sadayana
suantena ngaoskan salawat ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ku berkahna angsan salawat di ieu tempat lungsurkeun kaberkahan kanggo abdi sadayana ya Allah. Lungsurna hujan, lungsurna barokah. Ngagungkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ieu tempat ya Allah. Insyaallah baginda Rasul hadir di tengah-tengah urang sadayana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, istajib lana doana ya Allah. Ya Rabb, keberkahna abdi sadayana memperingati Maulid Rasul di ieu tempat. Wasilah pangarsa Bapak Haji Yahya miwah Ibu Dian. Ya Rabb, mudah-mudahan sadaya pamangsa dan urang sadayana dikabul makbul ya Allah. Tiasa linggih katana suci Mekah Madinah, sing tiasa ngalaksanakeun ibadah haji, ibadah umrah. Mudah-mudahan ya Allah abdi sadayana sing tiasa angkat ziarah ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, nun pangeran abdi sadaya lungsurna hujan parantos lami kana ieu tempat sehingga jantankeun cawis bukti abdi sadayana diangkeun jantan umatna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tinggawitan tadi dugi kawengi ayeuna, dugi karingsena urang sadayana ya Allah. Abdi cinta, abdi rindu, abdi hayang patepang sareng kakasihna Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lungsurkeun keberkahan ka abdi sadayana ya Allah. Syukur binikmah, syukur binikmah tina sagero binikmat anu agung, anu sedang, bahkan anu biasa, khususna diutusna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahkeun kanggo keluarga abdi sadaya, jantenkeun katurunan saroleh baragja dunya akhirat, keluarga anu sakinah bagja dunya akhirat, anu taat ka Gusti, taat ka Nabi na Gusti. Oke, berbakti kanggo baginda, kanggo nu janten orang tuana ya Allah. Oke, mudah-mudahan tiasa neuteup kajungjunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Insyaallah dawuhan Rasul dina hadisna anu diriwayatkeun ku Imam Muslim radhiyallahu an, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Saha jalma anu ngaoskeun salawat ka kaula sakali, maka Allah ngabalas salawat kanggo urang sadayana 10 kali. Amin. Ngaos salawat insyaallah bakal dileungitkeun ka bingung. Amin. Anu nuju kenging kabingung nu aya di antawis urang sadayana insyaallah dileungitkeun kabingungna ku Allah. Anu kenging kasusah mudah-mudahan ku berkah ausan salawat kasusahna dileungitkeun ku Allah. Nu teu daramang aya nu teu daramang, saha wae nu teu daramangna lahir sareng batinna ku Allah diangkat panyawatna. Amin. Oke, mudah-mudahan urang sadayana sing tiasa patepang sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing tiasa angkat ziarah ngalaksanakeun ibadah haji, ibadah umrah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tasyakur bin nikmah pangarsa Bapak Haji Yahya miwa Ibu Haji Dian. Anjeunna
tipayun sejajarah ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababaraha dinten kapengker sareng-sareng simkuring kali rombongan ti multazam ti Tanjung Sari 46 jalmi. Alhamdulillah terbang menuju Madinah Al-Munawwarah, ngadeuheus ngarekes kapayunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmatna luar biasa. Sok sanaos di alam dunia urang sadayana teu sajaman sareng Kanjeng Rasul. Sok sanaos di alam dunia urang teh teguping kana suara indahna Kanjeng Rasul. Sok sanaos di alam dunia teu tiasa ningal netep kana raraina yang paling indah di muka bumi. Karena Rasul adalah makhluk Allah yang paling agung, makhluk Allah yang paling sempurna, makhluk Allah anu istimewa, makhluk Allah anu mulia. Ka'anna syamsa yajri fi wajhihi, seolah-olah matahari berjalan di wajahna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pangarsa bapak yaya ibu dian oge ibu-ibu bapak-bapak hadirin sadaya, iman ka Allah, iman ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin bakal patepang netep sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aya sababaraha perkara anu dipikarindu ku Kanjeng Rasul, anu dipika cinta ku Kanjeng Rasul. Sanes urang nu ngaku abdi teh cinta ka Allah, cinta ka Rasul, biheung ku Kanjeng Rasul urang teh teu dipikarindu. Bisi urang teh ku Kanjeng Rasul teu dipika cinta. Tapi kalau melaksanakan salah satu yang dipikaridoi oleh Allah, dipikaridoi oleh Rasul, anu mana Rasul bakal mika cinta ka urang, Allah ge bakal mika cinta ka urang. Saur Allah dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuturkeun kaula cek Allah, tuturkeun dawan Allah kaula. Saur Allah dina Quran, tuturkeun kaula teh saha? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah urang iman ka Allah, iman ka Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan ibu sareng bapak tiasa patepang sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ku nyeueurkeun aosan shalawat. Sanes agul ku payung butut umangkeuh rek hajat trongkah sanes pangarsa sahibul bait teh pangarsa bapak yaya. Sakaterang simkuring mah ieu teh pangarsa bapak tatan. Matak bapak yaya teh urang mana? Nu apal simkuring mah ieu teh bapak tatan. Larasnya? Laras. Terang teh bapak tatan? Ieu. Ieu teh saha? Bapak yaya. Bapak yaya teh bapak tatan. Nah, jadi simkuring mah nyebatnya bapak tatan. Matak apa yaya di mana buminanya? Gitu. Tah kumargi sakitu ieu tahadus bin nikmah. Anjeunna syukur ka Allah sanes umangkeuh rek hajak rongkah, sanes hayong katinggal ku sararea, sanes hayong sanes ria, tapi tasyakur bin nikmah, ngebrehkeun rasa nikmat ka Allah sakumaha nu tadi ku pakuwo diuningakeun. Luar biasa, aya nikmat nu alit, aya nikmat nu sedeng, aya nikmat nu agung. Nah iya luar biasa, alit, sedeng, agung. Mudah-mudahan barokah walatlah ka urang sadaya. Anjeunna parantos nincakeun tempat-tempat anu kantos ditincak ku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kantenan anjeunna jarah ka Kanjeng Rasul. Di dinya dia pandu ku simkuring waktu saharita ngaoskeun istighfar, teras ngaoskeun syahadat. Nikmatna luar biasa. Sok sanaos teh tukapang sareng Kanjeng Rasul, ngaoskeun syahadat di payunan Kanjeng Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tekuat ibu sareng bapak ngaluarkeun cai soca saking kubingah jeung ngaraos urang sedih tepat tepang teu ninggal teu neuteup sareng baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Tapi insyaallah berkahna anjeunna parantos ziarah ke Kanjeng Rasul, mudah-mudahan anjeunna diangkeun janten umatna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk urang sadaya. Nu mana Madinah Al Munawwarah teh teu aya benda anu sanesna kecuali di Madinah. Di Mekah ge teu aya benda anu sapertos di Madinah, bahkan di negara anu sanesna. Pangna di Madinah Agung teh di antawisna aya naon tadi? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu janten sababiah, anu janten kebanggaan bumi, anu janten kebanggaan makhluk Allah. Saur bumi ka langit, inna sayyidal mursalin wa habib rabbil alamin wa khataman nabiyyin wa afdalal mawjudat wa akmalat tahiyyat wa tanafi. Sesungguhnya rajanya para nabi, para rasul Allah, sesungguhnya nabi yang paling akhir, sesungguhnya kekasih Allah pangeran umur beng sakabehing alam, sesungguhnya pang abdol-abdolna makhluk nu diciptakeun ku Allah di alam dunia, anu ngajantenkeun syariat dugi ka yaumul qiyamah wa tanafi cek bumi ka langit. Aya di kaula menjadi kebanggaan ayana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piraku urang sadayana henteu atoh, piraku urang sadayana henteu gembira, tapi insyaallah nu hadir dina kesempatan belaan wengi tis pagi siang sore dugi ka wengi ayeuna, mudah-mudahan urang sadayana dipikarindu ku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa busra lajeng Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibil usyur salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك. Madinah Al Munawwarah, kota yang sangat nyaman, aman, tentram. Mudah-mudahan janten saksi kanggo anjeunna tos ngalaksanakeun ibadah umroh. Upami gaduh rizki kapayunna wajib daftar ibadah haji. Naon margina? Umroh tidak termasuk rukun dina Islam. Tapi lamun haji mah kalebat rukun dina Islam. Lamun jalmi ngalaksanakeun ibadah haji terus maut cupar kewajiban di hadapan Allah. Tapi lamun pak haji beberapa puluh kali ibadah umroh, encan hajina maut kudu dibadal hajikeun. Kartos. Naon margina? Teu acan kalebat rukun dina Islam. Doakeun sing araya rezekina sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Mending haji ku urang atau lebih haji dihajikeun ka batur. Urang. Badal haji teh dugi ka 25, dugi ka 30, dugi ka 40, bahkan dugi ka 70 juta badal haji. Allah karim. Tinggawitan 20 dugi ka 70 juta. Lamun urang mampu ibadah haji, mudah-mudahan we sing aya rezekina sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal
Terus menuju ke Mekah Al Mukarramah. Nu di Mekah nu teu aya di Madinah, nu teu aya di negara anu sanes, aya naon tah nu persegi opat? Aya Ka'bah. Iraha anjeunna disebat sebagai tamu Allah. Insyaallah kang maulid mangke nya ku pangarsa guru urang sadaya aya sajalmi deui. Ieu mah tasyakur bi nikmah we anjeunna teh. Syukuran ka Allah tos uih umrah sakantanan Maulid Rasul. Iraha anjeunna diulam ku Allah sebagai tamuna Allah kapungkur Nabi Ibrahim alaihissalam ku Allah dipiwarang. Ya Ibrahim, alaikal adan wa alainal balag. Ibrahim, anjeun kudu ngalaksanakeun manggil ka hamba-hamba kang ngalaksanakeun ibadah haji sareng umrah. Wa alaina kaula rek ngadugikeun kana sora anjeun ka masyriq ka maghrib ka wetan ka kidul ka kaler sareng ka kulon sok ku kaula rek didugikeun suara anjeun. Pancek Nabi Ibrahim teh ya Rabbi wa ma balagtu sauti, Gusti moal dugi suara kaula ka masyriq ka maghrib. Cek Allah janji Allah sok maneh mangagorowok we ngundang jalma-jalma pikeun ngalaksanakeun haji sareng umrah kaula arek ngadugikeun kana suarana ka masyriq ka maghrib wetan kidul kulon kaler ka alam arwah ka alam jalma. Nya Nabi Ibrahim alaihissalam ngadeg aya di ditu teh disebat maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim teh sanes kurung manuk sanes nu aya cekat Ka'bah kitu nya eta teh tempat Nabi Ibrahim sanes pakuburan sanes maqam teh bahasa Arab hartosna teh tempat Nabi Ibrahim ngabangun Ka'bah Baitullah, didinya Nabi Ibrahim ngagorowok, didinya Nabi Ibrahim manggil ka sadayana jalma, ya ayyuhan nas innallaha farada alaikumul hajja fahajju hadzal baitil atiq. Hei jalma-jalma anu aya di alam arwah, nu aya di alam jama, nu aya di masyriq, nu aya di maghrib, nu aya di kulon, wetan, kidul, karer, Allah ngawajibkeun ka aranjeun sadayana ibadah haji ka Baitullah sareng ibadah umrah. Fahajju hadzal baitil atiq, buru-buru ka dieu. Pak Haji kapungkur nu aya di alam arwah tetehna aya di alam arwah can aya termasuk urang sadayana termasuk ngetos ngalaksanakeun ibadah haji. Kapungkur aya di alam arwah ngawaler sadaya aya nu ngawalerna kumaha? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Sahajal manu ngawaler labbaik satu kali maka ka Mekahna satu kali. Sahajal manu ngawaler labbaik dua kali maka ka Mekahna dua kali. Sahajal manu ngawaler labbaik langkung titilu kali maka ka Mekahna sesuai sareng walerna. Mudah-mudahan khususna Desa Margajaya umumna sadaya warga masyarakat nu di luareun Desa Margajaya sadayana sing ngawaler kana panggilan Allah melalui lisanna Nabi Ibrahim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di Mekah anjeunna nincak tapak para anbiya para mursalin. Nu ditincakeun ku para nabi, nu ditincakeun ku para rasul termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anjeunna sejarah ka tempat-tempat anu bersejarah anu tos ditincak ku para nabi jeung para rasul Allah. Lamun ningali mah betah di urang seueur tatangkalan, seueur buah-buahan tatangkalan. Seueur tangkal anu di urang mah di Mekah mah teu aya tatangkalana mung seueur buahna. Di dieu tangkal cawu seueur cauna langka, di Mekah mah cauna seueur bararadag. Mangga taroskeun buah naon wae di Mekah masya Allah. Di hotel teh disayogikeun mang puluh-puluh jenis buah-buahan mangga taroskeun. Bade buah naon stroberi dugi ka bararadag. Apa jeung sajabina naon margina tanah Mekah tanah anu agung tanah anu mulia ditincak ku para nabi ku para rasulna Allah ku para aulia para solihin para mursalin termasuk umumna mukminin mukminat anu mampu melaksanakan haji sareng umrah. Itu kabita hayang ka Mekah kabita insya Allah.
Anjeunna nincakeun kadinya tempat-tempat anu sering ditinca ku para nabi jeung para rasul Allah nyata mengelilingi Ka'bah bae. Cek bahasa Arab mah hartosna teh tawaf, cek bahasa orang dia nama muter atau napi naon muriling atau napi naon Bu muih. Sor bahasa Arab nama tawaf, cek bahasa orang dia naon cenah muriling muter muriling muih dina naon sanes dina ka sawah sanes dina Ka'bah. Bagja ieu tasyakur ka Allah tina sageropi nikmat anu ku Allah dipapalinkeun. Mudah-mudahan syukuranana senantiasa ditambih-tambih nikmatna ku Allah anu langkung ageng di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana saja memperingati Maulid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah anu paling agung, makhluk Allah anu paling istimewa. Saur para ulama dina syairna kieu, makhluk Allah pang agungna Muhammad jenenganana, Nabi anu pang akhirna abdi kalabat ummatna, Nabi Muhammad utusan Allah anu maha heman, ngawartosan sengajakan umat kana kasayan, umat kana kasayan. Jantan makhluk Allah nu paling agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah anjeunna teh di samping syukuran tos uih umroh teh seja memperingati Nabi nu agung anu mulia anu istimewa. Atuh mudah-mudahan we urang sadaya anu ngiring hadirina ieu kesempatan ku Allah Subhanahu wa taala dijantenkeun umatna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir bil berkah urang shalawat sasarengan mugia urang sadayana sakali deui naon wae hajat cita-cita urang sadayana dikabul makbul ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal. Salatullah salam salli wa sallim wa barik. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, simkuring teh sararesna teh ti enjing ieu teh kitu. Janten hapuntenna insyaallah diteraskeun ku pangarsa mubaligh hiji deui tentang Maulidur Rasul, kisah-kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh sarira teh aduh parantos rada lelah pidoana ti sadayana mugia disehatkeun salamina, dipanjangkeun yuswa ku Allah Subhanahu wa taala, ngiring bingah ka pangarasa bapiaya oge ibu dian oge ka warga masyarakat nu aya di ieu tempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparinan kaberkahan ka urang sadayana. Sakali dihapunten wabil khusus ka sahibil bait oge ka ibu-ibu bapa warga sadayana oge ka pangarasa mubaligh simkuring seja izin bade dipayun kumargi ti enjing aya kegiatan teras enjing degi aya kegiatan hapunten kasadayana ieu mah bil barkah we etang-etang iring bingah ka bapa yaya oge ibu dian oge khususna silaturahmi ka warga masyarakat. Sakitu rupina nu tiasa kadugikeun hadanallahu ayyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.